Sampurasun. 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 Sejak nadawi di Gusti Maha Suci mengawasa bumi alam nyangking langit jeung sapang eusina pangjaga pengjagi paniksa kapal api-api senang pun amit ampun paralun ka Gusti Maha Suci pun ampun amit paralun kapal karuhun pun amit ampun kabar api-abis kalian lebat kasih Allahumma heman jadi operator kembali nonton jajan sejak banyak sen pilih kan dia upacara adat Sunda mabak di pengantinan sejak dikau Wita bisa diusir tukang foto situ Sampurasun. Sejak dadawi di Gusti Maha Suci mengawasa bumi alam nyangking langit jeung sabang asina selawat wa salam mugia sapabosna lungsur kejenjungan ulang sadaya kersana baginda habibana wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katib para keluarga dan syahadat Sampurasun. Kembali dia Sampurasun. Udah kasih galang-galang Sampurasun. Penggelis kawanti-wanti Sampurasun. Udah kasih penggelis Bang Jawa. Hidup ayo napalantos diisten ganti lantos bagian abah ngadoakeun hidup kayak orang raja heulanya. Amit ampun paralun pun sampun ka Gusti Nu Maha Suci. Nu ngawasa bumi alam nangking langit jeung sapang eusina ujang kasep nenggelis didoakeun ku abah mugia hidup sejanten keluarga nu sakinah mawadah warahmah. Tinangtos jemban meuli rezeki nu barokah tur kenging katurunan anu saleh tur soleha. Langit inglar demet ti kalian ti kulon ti wetan ulah ngaganggu kana ya rahmat. Bro ninglar pagawa ngadeg payunan ujang kasep
bari sumping kan neng gelis teu kawati-wati payung geura bukakeun payung agung geura tamprakeun pangawa payungna geura buka ayaga gerakeun waragana haturan bakcakeun ujang kasep nu ganda-ganda lain menikah nembak iya nembak Gusti nu agung ganelis kana nasib ya tingalikeun menikah ganelis awewe oge nya kitu lalakina kana nasib tapi tinggal itu nit jeung akina saluas siga abah payung ngabukakeun Mayungan udah kaset sigaring tengkel sebentar isi payung dia bukan eta beb balik kamana beb iya lo Gusti nu agung Gusti beli ka bahenol kitu beb ya Allah jadi sok kabita di nu hadiah teh keke lain ieu teh nya raksukana menikah aralus kitu aduh si neng menikah siga permaisuri anak siga raja ya Allah ari urang siga Dracula alah Gusti lagu kayak orang riksa gelarak sukannya sekelap prong kalinya alah ngadirihan ya sih alah alus ya sebatas abikar anom gitu atas saksinya luas ya oke mapak neng miwah kudu alus naksukan oke keke ulang tapi gelarak sukan sampingna totong bong aya kumis na aya itu nges di katil 1, 2, 3, 4 alah ngadedehan musik ayah sateri doa lain ayah panganten istri ayah panganten pamegat ayah berang ayah peuting
aya aki lengser aya tah eta ari pamajikan uing ka mana bebeb bebeb Acai heula. beb hah Acai heula. kacai heula heueuh tadi ngadar somai heula meureun ya Allah Gusti bebeb you are you beb Pakai musik. torek deui bebeb beb alah ya Allah kudu make musik bebeb uing mah coba musikan hiji dua telu alah aduh iya salah ya bayi pamajikan uing mah geusna kawanti-wanti bapak nganu datangna siga kunti astagfirullahaladzim ditempo di tukang siga donal bebek di hareup siga pinguin ya Allah dasar budak sih mah ari hidup saha beb ari eta hutu ka mana ya Allah ya Rabbi bebeb ya urang teker mapak udang kasep srek neng geulis ya ada orang sudah datang ke tempat tarang undur ke tempat punduk lain asup kalgodong siga orai saluk-saluk heula naon teh saluk-saluk heula ka itu kalakan eta ku aki cenah ayo dituturkeun koing ya Allah ya Rabbi Gusti nu agung kieu ya ari menang amri menang manggih teh damang ibu damang bapak beb beb susut heueuh kali deui damang susut heueuh coba ka bapak damang komo leuwih susut kali deui damang ibu kalakah alhamdulillah cenah damang oh ibu bapak damang tuh saking kususut jadi salah ngomong oke ya Allah bade ngaleurang kalakah seuri coba itu tuh ke bapak itu oh gawena yang gadihan ya Allah ya Rabbi damang teteh bapak iya leur ke ieu ibu damang oh tiluaneun 2.000 meuli es krim ya Allah Gusti nu agung tuh 4.000 ya Allah tuh ya Allah ya Rabbi Gusti nu agung balik kana duit beuki maneh mah ya Allah Gusti disembah beb kamari anu mere duit 50.000 diasupkeun kana saku modal langsung geus engke we bagaimana nya aya nama ya bebeb ka dialek naon da pamajikan urang mah geulis lain model kieu Gusti nu agung bade nyambut ari ngahibur sok ka itu heula dipanggil ku MC bro dipanggil ku MC cicing di ditu tok para hadirin yang berbahaya marilah kita tampili kakak cicing gitu kan tadi inilah artis yang sudah terkenal di dunia dan akhirat budak astagfirullahaladzim udah tuh kumis itu ya udah kan itu sokah plung bodoh deh roke panet ayo bayar temen dari puhun
Ayo, bro. Ya Allah, ayo. Bapak aja trek nyawer Bapak aja trek nyawer tuh. Bro, deketan. Ya Allah, ya Rabbi. Ayo buru. Astagfirullah. Adi. Ya Allah, Gusti doaku. Kunaon bebek deh, ya Allah, ya Rabbi. Rukan aing mau kieu teh. Geus atuh ayeuna mah hawa tos nya. Tos siang teuing. Heeh. Sok ayeuna mah urang bapak gue lah. Sok. Heeh, keur panu heula bebek. Aing boga pamajikan model kieu mah udah bilah medali. Heuh, keula sok ah lambu, prong kalinya. Sanuk-sanuk lah. Ya Allah, kieu ade mau ke sekolah teh Bapak. Beda jeung budak orang. Lincah ya Allah ya Rabbi. Gusti nu agung. Geus diuk di dinya. Ya Allah Gusti. Sok ah rum kali.